Bismillahirrahmanirrahim. Sok ti logat teleti ku Jawa Jon til barakah urang hancadi perkawis sifat nu wajib di Gusti Allah. Marul nangtung udah didinya. Siap. Saksi bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu mangkawajib fi haqqi ta'ala dalam hak Allah Ta'ala. Yang tulang cileng stik awas teh. Al-afal wujud sifat wujud wadidulan utawi lalawanan sifat wujud iku al-adamu adam atanafi ta'aya wa dalilan utawi dalilai ala dalika ingatase sifat wujud wujudu hadil makhlukati anana ikilah iki piro-piro makhluk sakitu bahasa Sundana nama lesti. Nah, syukur ratos kenya ya surahanana. Fayajibu mangka wajib bihaqqihi ta'ala dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti wajibna di dieu teh wajib akal goriji, wajibna wajib akal goriji ngarti bahwa Allah kasifatan ku sifat wujud. Naon nu dimaksud ku pihaqqihi ta'ala teh nandakeun nunjukkeun bahwa sifat wujud teh hakna di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dina harti hante nunggu diimankeun ku sakabeh makhlukna, rek ti golongan malaikat, rek ti golongan jin, atanapi ti golongan bangsa urang manusia. Tetep sok sanajan sakabeh manusia teu iman teu percaya bahwa Allah kasifatan ku sifat wujud, tetep sifat wujud hak aya di Gusti Allah. Kede angin ti euy ke model ieu ti tah kula ieu make batu ali ieu ti cek Siti cek Bang Ojon ieu rek digoreng-goreng ka batur tong percaya. Mang Ridwan make batu ali meunang nginyeum kajeun teuing Jon. Naon sabab ieu batu ali hakula ieu batu ali anu kula dipake ku kula rek teu percayaeun rek aya nu percaya syukur. Sabab ieu batu ali tetep anu kula dipake ku kula kitu. Bihaqqihi ta'ala maksudna sifat wujud teh hak di Allah subhanahu wa ta'ala. Naon atuh hartosna wujud teh ceuk bahasa urang namanya eta aya. Sementara bahasa aya teh sok dijieun bahasa sapopoe. Bang Arul aya Jon aya ungeuk ke maneh mah tong ngomong sih teh serieun aing Jon aya. Berarti lamun di bahasa Arabkeun wujud eta teh hartina aya. Kusabab wujud hartina aya atuh ulama tauhid Syekh Ibrahim Al-Bajuri ngabagi wujud teh dibagi kana 3 bagian. Hiji aya nu disebutkeun wujud idhofi. Naon hartosna? Aya na hiji perkara nyarane kana ayana anu sejen. Saperti kumaha? Saperti ayana berang kusabab ayana peuting. Ayana peuting kusabab ayana berang. Eta ge aya ngan ayana aya idhofi atanapi wujud idhofi. Nomor kadua wujud teh aya wujud aradi. Naon hartosna? Aya keneh sarua ngan kapiheulaan ku teu aya saperti ayana ieu alam dunia pan asalna mah teu aya saha nu ngayakeunana kapan Gusti Allah. Jadi aya disebut wujud keneh eta ge ngan lain wujud nu hak di Allah, tapi eta mah wujud aradi. Naon atuh sifat wujud anu aya di hak Allah? Eta teh namina wujud hakiki atanapi wujud dati. Hartosna ayana per ayana hanteu nyarane kanu sejen oge hanteu kapiheulaan ku hanteu aya saha kapan sifat nu wajib di Allah. Nomor kahiji anu hak di Allah nyaeta sifat wujud. Hartosna
ayana Gusti Allah estuning teu nyarane kanu sejen teu kapiheulaan ku hanteu aya namina wujud hakiki atanapi wujud dati. Kartos marul kahartos pisan. kartos. Ieu kecap aya teh wargi-wargi Mang Ojon jeung Nyi Siti Markonah bisa kapangih ku hisi jeung ku akli atanapi ku akal. Ari perkara aya nu bisa kapangih ku hisi bisa kapenak ku naon ku panca indra. Saperti kumaha? Saperti ayana rasa amis atawa rasa asin, ayana rasa lada atawa jeung nu sejena eta bisa kapangih ku letah. Ayana warna hejo bodas jeung beureum bisa kapangih ku panon letah mah teu apaleun. Ayana sora rek nu halimpu arek nu henteu rek nu ngajelegur atawa henteu kapangihna ku ceuli letah mah teu apaleun kana sora. Model urang ningali hiji awewe nu jangkung geulis cempernik ceuk bahasana saha nu apaleun panon. Ketika keluar tina letah ngomong naon duh itu awewe geulis pisan euy gitu. Ketika datang kana rasa daekeun pan ngalengkah nanyaanana ge saperti kitu. Eta disebutna wujud aya bisa kapangih ku hisi, hisi bisa kapangih ku paca indra, rasa amis bisa kapangih ku letah, rupa warna bisa katempo ku panon, sora bisa kadenge ku ceuli. Terus nu kumaha deui wujud akli nu bisa kapangih ku akal. Eta mah dibagi dua, hiji aya ceuk akal tapi sarua, kadua aya ceuk akal tapi nyolayaan. Saperti kumaha mun di bahasa Arabkeun mah aya wujud akli mukhalafah, aya wujud akli mumasalah. Nu kumaha aya ceuk akal tapi sarua saperti aya ruhna makhluk jeung sifat-sifatna. Model kumaha? Model bunga, model sieun, model wanian, model pinter, model bodoh eta bisa kapangih ku akal. Model sedih bisa kapangih ku akal. Ngan panon sok milu naon nyurucut ngan dua pertanyaan dan selaweh teh terkadang bunga ge bisa ngajadikeun cerik, terkadang sedih ge bisa ngajadikeun cerik. Tungtung nama panon ge nyahueun gitu. Awalna ti mana? Tina akal. Sedih, bunga, sieun, wanian, pinter jeung bodoh aya di saha di manusa. Lamun manusa geus dihirupkeun ku nu maha kawasa tah aya eta ge bisa kapangih ku akal nu eta mah. Sarua ceuk akal oge nyaeta wujud akli mumasalah. Aya ceuk akal tapi nyolayaan saperti kumaha? Saperti ayana Gusti Allah jeung sifat-sifatna. Model kumaha? Model Gusti Allah kasifatan ku sifat kudrot. Hartosna kudrot teh kawasa. Sementara bahasa kawasa di jalmi ge seueur kabina-bina. Teu saeutik pan jelma nu ngaku pangkawasana, teu saeutik jelma nu ngaku panggagahna. Itu sementara bahasa kawasa di nu maha kawasa ge aya ngan beda. Naon bedana? Kawasana makhluk mah dikawasakeun ku nu maha kawasa. Model irodah Allah ngersakeun atawa kieu Allah mika bendu ka jalma anu tara ngadua. Sementara bahasa bendu teh di jalma ge sok aya timbul patarosan ari benduna jalma jeung benduna Allah sarua atanapi henteu jauh berbeda marul. Naon sababna? Sabab benduna manusia mah ku hawa jeung nafsuna, benduna Gusti Allah mah ku sifat jeung ku datna. Ku hal sakitu dina keterangan anu eta atuh batal i'tiqadna kafir golongan Mu'tazilah sinareng fulasifah. Ceuk Mu'tazilah bahwa Gusti Allah teh ngahiji cicing di jero hatena manusia. Ceuk fulasifah bahwa ayana Gusti Allah teh nyarane kana alam. Dumasar hal kitu eta golongan teh lamun seug urang geus apal kana sifat nu wajib di Allah nomor kahiji nyaeta sifat wujudna hakiki atanapi dati golongan anu bieu kacida sasar nyimpang tina ajaran Islam. Da aya ge wa nahnu aqrabu min hablil warid sanes kitu pihartoseun nanang.
itu siat atau John Siti Karti syukur saterasna wadiduhu naon atuh lalawanan sifat wujud teh nyaeta al adamu teu aya kumaha dalil akalna anu nunjukkeun bahwa Gusti Allah kasifatan ku sifat wujud secara akal pikir ku urang tina hante aya kana aya berarti ngabutuhkeun kanu ngayakeun saha nu ngayakeunna sakabeh ieu perkara nyaeta Gusti Allah. Mana dalil nu ngabuktikeunna surat Ar-Ra'd ayat ke-16 kul marrabus samawati wal ardi kullillah gitu eta dihartoseunana. Jadi lamun aya nu naroskeun kieu nu naroskeun ka Kanjeng Nabi bahasa urangna mah saha nu nyiptakeun langit jeung bumi saha wahai Muhammad nu nyiptakeun langit jeung bumi dijawab kullillah nyaeta Gusti Allah. Terus dalil Al-Qur'an saperti kumaha dalil Al-Qur'an anu ngabuktikeun bahwa Allah ku kasifatan ku sifat wujud nyaeta Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wama bainahuma. Jadi intina Gusti Allah kasifatan ku sifat wujud wujudna sanes wujud idopi sanes wujud arodi tapi wujudna teh wujud hakiki atanapi wujud dati ayana teu nyarane kanu sejen oge hanteu kapiheulaan ku hanteu aya pancekna dom kamari parantos sifat nu wajib di Allah sadayana 20 sifat wujud kahijina aya Allah teh artosna teu aya Allah muhalna aya alam teh dalilna lamun Allah teu ayana si alam pasti eueuhna eta dina perkawis bahasan sifat wujud insyaallah kapayuna urang teraskeun kana wayajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wallahu a'lam.